Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur badaya sadayana tepang dangu deui sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu dina acara anu maneuh nyaeta Dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang pala wargi sadayana atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina waktos ieu simkuring sejeneraskeun hanca anu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Dewi Sekar Taji bagian ka-16 karya Kang Rompis atanapi Kang Yepi Cahyadi nya. Kumaha lalakon salajengna ieu Dewi Sekar Taji teh ulah kamana-mana tetap manco di channel YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian. Ya. Namung setacana dilajeng kade ulah hilap anu tacan subscribe kana YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian mangga di-subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan atuh mugi ieu sing tiasa janten rencang anu ngahibur kepala wargi sadayananya. Kanggo ibu-ibu bari masaknya segegerohna, kanggo bapak-bapak bari nyantai di tepas ngabaheuhai nginum cikopai nya, siapkeun heula cikopina. Oge di padamelan di tempat konveksi bari ngajait motong ngobrasna, di tempat cukur, di perjalanan, di pabrik, di pasar, di kantor, di tempat bangunan, pokona mah kum kadulur-dulur nu aya di lemur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan kumargi teu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri sok mararanco dina pedaran dongeng Sunda Mang Ian teh nya. Sareng pala wargi sadayana khususna di zaman kiwari teh nya di mana-mana seueur musibah, longsor, banjir nya, sagala rupi we anu dugikeun ka seueur korban jiwa. Urang doakeun ku sadayana mugia sing dipaparin ya magfirah Allah anu ngantunkeunana oge nu dikantunkeunana ya mugia sing aya dina panang tayungan anu ngantunkeun sing kenging pahala syahidnya pahala syahid dunia dia nu longsor oge aya di antawisna anu sok biasa manco dina dongeng Mang Ian teh ayeuna nu ka 40 dintenna nyaeta Kang Doni Osmond pamugia sing ditamih-tamih bagja ditempatkeun di iliin taman-taman surganya insyaallah nya bager jalmina teh bager. Nah saumpamina ngaros kahibur pala wargi pedaran dongeng simkuring kumargi simkuring madanga dongeng sanes dina radio nya anu aya sponsor aya iklan utang tusna aya gaji tah saumpamina ngaros kahibur rasa yung apresiasi tiasa kana nomor dana ieu tah aya nomor rekening sabaraha we saiklasna nya 2000 we etang-etang wewes. Langkung raos upami disambungkeun kana speaker aktif ngageleger pokona mah luar biasa. Supados teu nyangkulong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Dewi Sekar Taji bagian anu ka-16. Mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun brung gancangna carita
Dina poe anu katilu pasanggiri ngadu jago teh geus dimimitian deui. Anu bakal adu hareupan kahiji nyaeta wawakil ti Kabupatian Banjar Tengah ngalawan wawakil ti Kabupatian Pasir Luhur. Lamun geus rengse anu kahiji dituluykeun ku wawakil ti Kabupatian Giriwangi ngalawan wawakil ti Kabupatian Kancana Jati. Di luhur panggung geus ngabrega dua jawara anu rek tarung nyaeta Nyimantini ti paguron silat cakra emas jeung Sarmin ti paguron meong lugay. Nu lalajo teu sirikna pasedek-sedek ngangsreg kalebah panggung hayang luwih jentre. Satu tas pupuh pasanggiri mere papata, dua jawara geus pating rengkenek masang jurusna. Ger atuh anu lalajo teh sarurak patarik-tarik pating saruit bari kaleprok. Basa sora goong geus kadenge, Nyimantini langsung narajang ka Sarmin. Perep Nyimantini nyuruwuk rek ngahanca beungeut Sarmin. Sarmin gentak ngagiwar, leungeun Nyimantini ditewak bari rek nyiku beungeut Nyimantini ku leungeun kencana. Nyimantini ukur imut geus bisa kaherong kana ketak musuhna. Hiuk kap! Siku Sarmin ditungkup ku leungeun kenca Nyimantini. Bari munurkeun kuda-kudana ngan sajorelat suku katu Nyimantini teh ngajejek suku Sarmin. Alah! Sarmin ngagero bari ngejetkeun sukuna nu karasa renyem. Nyimantini teu mere omber basa ningali musuhna ngejetkeun sukuna teh. Suku Nyimantini ngababad kuda-kuda Sarmin anu ngarincak sabeula. Hiuk! Jeburot! Kubrak! Awak Sarmin ngagubrag kana papan. Jenisna tangka muringis nahan ka nyeri. Ger atuh anu lalajo teh sarurak deui. Asa kuaralaneh deh kah. Pira ku ge ngalawan bikang taya kapegug pisan. Naon hesena pira ge bikang atuh. Ragap we tah susuna cabak bujurna. Geus tang tuh moal ngalawan geura. Ceuk saurang lalaki bangun ka cida keheulna. Nah jadi teh asa kurarangu teuing da imah sia teh Uceng. Dicabakan ngajerog mah ngaranna ge bikang giung atuh. Kapan ieu mah keur tarung atuh? Anu hartina eta bikang teh miboga pangabisa. Kitu da ari ublag jaluma pangabecus teh ukur nyabakan bujur bikang. Temal baturna geugeuy ka eta lalaki. Dikitukeun teh ku baturna si lalaki ukur nyerengeh seuri. Kacarioskeun Dewi Sekartaji. Anjeunna nuju calik direncangan ku Enden Sipa Katut Sarapan Hotman. Tilu anu jaga reulis teh teu boleh jadi tongtonan pikeun kaum lalaki. Putra pangagung teu sirikna parasang aksi hayang katanggar meureunan kunu lenjang. Putra menak dangdan gara rinding susuganan kataksir kunu gareulis. Aikmah ngaraos kataji ku jurus eta istri kalintang parigilna sareng waspada sok emut nuju anom ari kitu teh. Pokna Sarapan Hotman curugna bentik nuduhkeun ka Nyimantini anu keur aya di luhur panggung. Hor, na acek sarate tos sepuh kitu? Saur Enden Sipa socana nutup ka Sarapan Hotman. Maksud teh nalika yuswana nuju ulasan taun kantos dirempug ku 5 pameget sadayana teu mampu ngayunan Walon Sarapan Hotman Daria Nakranan. Udah Walanda caritana teh rada cadelnya. Manawi teh acek sarah teu gaduh pangabisa. Eta pameget anu limaan ku acek di kumaha digebugan kitu? Saur Enden Sipa ngaraos reueus ka Sarapan Hotman. Teu kantos digebugan margi kabujeng kabur berkah teu kapendah ku eta pameget margina kabujeng nyumput. Temal Sarapan Hotman bari nyikikik seuri. Aduh sia, dasar pika sebelum si acek sarah mah manawi teh laras gaduh pangabisa. Dasarnya menitu uyahan. Saur Enden Sipa tudu anjeunna ge gumujeng.
Saur Den Sipa teu anjeunna ge gumujeng tangka ngagigi. Lah tekeng di Bandungan cariusan si Acek ulema sok ngacapruk ka mana badeosna. Nyage bule tapi bulena teh kapehong ieu mah. Saur Dewi Sekartaji bari gumujeng. Teu sawios kapehong oge aik mah resep keneh ka pameget. Kok cobi sirai awi rupi gelis tapi teresep ka jalu buah resepna ka munding. Pokna sarapan hotman nyindiran ka Dewi Sekartaji. Dasar bule kasingsa teresep ka jalu oge moal jadi uncuing sugan. Lah eta pedah kantos sasarengan sareng Raden Santana muni sombongnya. Duh palang siang kantos digulik sek dinu bala. Saur Dewi Sekartaji ngagikik deui. Nyaho teuing aik mah teu apal perkawis nu kararitu. Dasar pika sebelen sirai awi mah sangek teuing ngupingna oge. Cek sarapan hotman bari nyiwitan ka Dewi Sekartaji atra beungeutna bareubeut. Den Sipa ukur ngahkei gumujeng kagugu ku cariosan Dewi Sekartaji sareng sarapan hotman. Kacaritakeun deui kayaan di luhur panggung. Sanggeus sababaraha kali metakeun jurusna antuk nama Sarmin teh teu walakaya ngayonan pangabisana Nyi Mantini teteh lapisan sok sanajan tangtungan awewe Nyi Mantini miboga pangarti anu kawilang luhur. Tekung silila wawakil ti Kabupatian Giriwangi jeung wawakil ti Kabupatian Kancana Jati geus araya di luhur panggung. Si kalung anu kaceluk miboga ilmu luhung gawena ngalejeg sakapeung panonna nyidikeun ka Jang Abun. Basa goong geus kadenge Jang Abun langsung narajang ka si kalong. Pereup Jang Abun tangka ngadius rek nganca beungeut si kalong. Si kalong gancang mapag panarajang lawan. Leungeunna geus kahareup boga maksud rek newak leungeun Jang Abun, tapi si kalong ngaranjug lantaran pereup Jang Abun teh teu nului tapi marius ka handap padis orai sinu. Jeruk pereup Jang Abun ngahanca kana dada si kalong. Awak si kalong ngacarik jeung ka tukang kasurungkeun ku tanaga Jang Abun. Ker atuh anu lalajo teh sarudak teu sirikna eak-eakan mireng si kalong kabeunangan teh. Eta ku ade si Abun tu sangka boga jurus anu kalintang adena. Bu mun si kalong bisa eleh anu tumpangan bakal loba anu karoroncodan tah sabab hampir kabeh anu tumpangan nyekelna ka si kalong. Cek saurang lalaki bari keprok pinu ka bunga. Ulah waranya wang kanu tacan karuhan atuh. Apal sorangan si kalong mah pancan ngetrukeun sakabeh pangartina teh. Temal baturna kawas ngemu ka hariwang lamun si kalong bakal kasoran. Di luhur panggung si kalong jeung Jang Abun geus hut-het deui nembongkeun pangabisana. Jang Abun anu miboga jurus gagak lumayung bisa ngapendeng sakabeh jurus ngapak mega bogana si kalong. Ari si kalong geus teu bisa ngadalikeun nafsuna, ngarasa wirang ku balarea pedah geus kabeunangan ti heula. Hal ieu pisan anu bakal jadi mamalapikeun si kalong teu bisa ngadalikeun nafsuna anu mingkin ngaberung. Serangan si kalong pahibut tamu latwe poho kana jurus geus lali kana pangartina. Jang Abun kacida tenangna karineangan nolongkrang pikeun ngayakeun serangan ka si kalong. Nepi ka hiji waktu si kalong ngarontok ka Jang Abun boga maksud hayang ngarubuhkeun ka Jang Abun. Hal ieu teh geus kaerong ku Jang Abun geus kaijir ti anggalna. Basa awak si kalong geus kahareup marengan leungeun rek ngaranggem awakna. Jang Abun kentak dongko kuda-kuda deku meh antel kana papan. Marengan si kalong rek ngaranggem pisan awakna. Jang Abun luncat bari tuurna nyolodor ka hareup. Hiu jebulot. Tuur Jang Abun nenggel pisan kana beungeut si kalong. Wah! Si kalong ngoceak bari ngalengak, awakna ngacarik jeung ka tukang. Hiu jebrot jebet. Tenggelan jeung tajongan Jang Abun ngahancak kana beungeut katut sukuna si kalong. Wah!
coba. Awak si kalong ngabangkiung, bro, gurubuh kana papan, getih ulawuran tina beungeutna. Anu lalajo ngadadak rehe badis gaang katincak, para tatamu narangtung nyidikeun ka luhur panggung, para pupuh pasanggiri lalumpatan buru kasih kalong anu teu hudang deui. Panata acara gagancangan naik ka luhur panggung, inyana gasik mere iber ka balarea, lamun anu menang dina eta pintonan ngadu jago teh nyaeta Jang Abun. Anu lalajo asa kagareuwahkeun ku sora panata acara, keur atuh anu lalajo teh sarurak ayeuna-ayeuhan tang ka ngaguru. Sawarehna anu lalajo pating hariul bari ngusapan tarangna lantaran tumpanganana eleh, balarea teu boga panyangka lamun si kalong bakal rubuh ku lawan anu dianggapna teu sapira. Jang Abun pada mangku ku batur sapagurona bari sarurak saruka bunga pon kitu deui Bupati Kancana Jati Raden Darmin sarua milu bunga inyana naik ka panggung ngawilujengkeun ka Jang Abun. Di antara anu miluan kana pasanggiri anu jago, balarea boga anggehan lamun si kalong anu bakal jadi pinilih kahiji. Hal ieu teh dumasar kana ketakna si kalong anu tacan kungsi eleh jajaten lamun aya pintonan ngaduosen teh. Di Kabupatian Giriwangi ngaran si kalong geus jadi sabiwir hiji, tangtungan jawarang-wara anu miboga pangarti anu luhung. Tapi kangaranan pangabisa moal bisa diwang-wang ku sawangan, hamu bisa diijir di lelebah ku implengan. Lantaran di luhur langit masih kene aya langit, najan angkehan miboga pangabisa luhur masih kene aya nu leuwih jembar pangartina. Anu lalajo masih kene pating laliu di sabudeureun panggung, aya anu ajrug-ajrugan saruka bunga, teu kurang anu gawena ngajejentul we kawas ngemu kabingung anu pohara. Gancangna carita dina poe isukna anu lalajo teh geus kamreg minuhan panggung pintonan, Prabu Jaya Kancana tos calik dipayun disarengan ku Tuan Reher Panhotmen, para tatamu tos caralik dina tempatna sewang-sewangan. Pon kitu deui Dewi Sekartaji, anjeunna nuju calik diapit ku Nen Sipa Katut Sarah Panhotmen. Anu lalajo loba anu ngajagokeun ka Jang Abun lantaran geus bisa ngelehkeun si kalong anu tadina diunggulkeun, tapi teu kurang oge anu ngajagokeun Nyi Mantini sabab miboga pangarti anu kawilang luhur. Pikeun jalma anu sok tumpangan mah hal ieu teh jadi matak bingung, boh Nyi Mantini atawa Jang Abun duana nage lain jawara anu diunggulkeun, sararia ukur bisa ngira-ngira jeung ngalelebah nganti duanana tarung di luhur panggung. Di beh kiduleun panggung pintonan aya saurang sepuh keur nangtung, sakapeung panonna nyidikeun ka sakuliah didinya, sakapeung nyidikeun ka beh panggung. Ningali kana tangtungan eta sesepuh mah kawas tangtungan jawara baheula. Mama, saumpamina abdi tos nyangking segala rupi ilmu ti mama, abdi mah hoyong ngiringan pasanggiri ngadu jago, etang-etang nambihan pangaweruh. Ceuk hiji awewe, inyana make baju pangsi hideung, sirahna make cotom leutik, sok sanajan beungeutna ditutupan ku karembong hejo, tapi moal bisa nyumputkeun gurat beungeutna anu geulis. Nya, mama oge moal nyaram. Anu penting mah hidup diajarna sing suhud ulah mumungkaleun jeung eta deui teu kaop ningali orai hidup mah sok gegerewekan badis bolon. Piraku teuing aya jawara sieun ku orai asa mararodel hidup mah nyai. Ceuk eta sepuh bari nyerengeh seuri panuna ngareret sakedeung ka eta awewe. Atuh da garila mama, abdi masuk yang gihapeun nyalira, tapi kita engke mah moal sieun teuing, saumpamin aya satu orai ku abdi bade teras dipaehan, tuman atuh da. Pokna si awewe deui bari nyikikik seuri. Nyeta ulah kitu peta teh. Lantaran orai ge sarua hayangeun hirup, satungtung teu ngaganggu ka diri urang, poma ulah deleka ka sato.
mata kudu diajar ilmu rasa ngarah teu miboga dir ngewa ka sasama atawa ka makhluk sejena. Ceuk eta sepuh deui mere wewengan ka muridna. Muhun kahartos ku abdi mama. Walon eta awewe deui teu boleh seuri. Saha ari eta sesepuh teh tayalian eta teh Jatnika Jawara baheula anu kungsi ngelehkeun si Wulung Geni. Balare arang langka anu apal ka Jatnika lantaran mangsa bihari Jatnika langsung ngaleungit taya bejana deui. Balare ukur wanoh kana ngaranna tapi teu apal kana rupana. Ari si awewe ngora anu jadi muridna Jatnika tayalian lintang ti Enden Lastari. Enden Lastari putrana Juragan Sasmita anu ngejati bumina awahing kunarah ngahiji jeung Raden Cakra. Kumaha mimitina nepikeun ka Enden Lastari jeung Jatnika bisa lawung engke oge bakal kaguar dina ieu carita. Enden Lastari ngidikeun kabeh panggung breh katingal di dinya aya tiluan ojag gareulis nuju carali. Saha eta teh nya? Muni gareulis kitu, bagja ranjeunna bisa suka bunga jeung sasamana. Kang Sagara, ieu abdi Kang. Keun dina hiji waktu aing bakal neangan Kang Sagara. Kajen Kang Sagara geus boga garwa, ku aing garwana rek digelutan. Jadi rada ebel. Kitu pok-pokanana Enden Lastari ngagreneng sorangan. Di luhur panggung dua wawakil ti masing-masing kabupatian geus adu hareupan. Jang Abun make pangsi hideung, sirahna make iket beureum, ari Nyimantini make baju pangsi warna bodas, rada lahak lebah dadana, pon kitu deui calanana, ukur handapeun tuur nembongkeun bitisna anu umyang. Buuk Nyimantini dipeungkeut ka tukang, nembongkeun ka geulisan rupa Nyimantini. Sakumaha biasa samemeh prung tarung para pupuh pasanggiri teh mere papatah heula kaduanana, marengan sora goong geus kadenge anu lalajo sarurak bari pating kaleprok. Nurek tarung geus masang jurusna sewang-sewangan, dua panon maranco kawas keur ngijir kakuatan lawana. Jedelak jeng dina gerakan anu kacida gancangna, Nyimantini narajang ka Jang Abun. Suku Nyimantini ngacelepung rek najong kana cangkeng na Jang Abun. Jang Abun rikat mundur salengkah, pari gancang ngalengkah di kaki kiri Nyimantini, hiu plos. Tajongan Nyimantini ngahakan angin, jinisna gancang ngageser ka kenca. Nyimantini tangka ngaranjuk lantaran peurup Jang Abun teh geus nyuruk manten rek ngadagor puhu ceulina. Nyimantini kapaksa mundur bari ngadanghakeun awakna. Hiu plos! Seret tenggelan Jang Abun ngageblos. Tapi marengan awak Nyimantini centang, pigelang leungeun Jang Abun teh ngakilisir kana pinarepna Nyimantini. Puguh bae Nyimantini teh tangka ngagurubug, beungeutna dumadakan bareube. Dasar peka sebelen, cunin. Pokna Nyimantini panuna muncereng ka Jang Abun. Ari Jang Abun sarua di reuasna sabab tengah haja nyabak gunung sakembaran Nyimantini. Nyimantini narajang deui ka Jang Abun, peurupna ngadius rek ngahancap beungeut Jang Abun. Jang Abun ngalengkah ka hareup mapag panarajangna Nyimantini. Basa peurup Nyimantini geus aya hareupeunana, rikat ditewak ku Jang Abun bari ngageserkeun kuda-kudana. Oro kaya Nyimantini gancang murilitkeun awakna kabeh kenca nuturkeun lengkah na Jang Abun. Leungeun kenca Nyimantini geus ngangkang rek ngepret beungeut Jang Abun. Hiu plos! Kepretan Nyimantini teh ngakan angin lantaran Jang Abun rikat ngelok ngadongkokeun awakna. Ger atuh anu lalajo teh sarurak deui bari kaleprok ngarasa kataji ku eta pintonan. Euleuh pamiarsa sadayana, waktosna parantos teu nyekapan deui geuningan cag urang tundanya ieu lalakon Dewi Sekartaji bagian ka-16
insyaallah urang lajengkeun dina episode anu ka-17. Bobot sapanon carang sapakan cag urang tuna dihanjuang siang urang teuneun dihaneulem sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka sampeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.